Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng pribados pun aya Dani Haji Sonda anu bagis neraskeun hancak dongeng Mang Juha anu katunda sababaraha lami kat pengker. Rupina dina danget ayeuna sim kuring bagis mintonkeun dongeng Mang Juha dina jilid anu ka-10 pamirsa. Kumaha dararamang masih kene manco dina dongeng Mang Juha? Teras tonton, teras panco, bejaan angguran babaturan sakabeh. Upami geus nongton, omat subscribe-na disuhunkeun pisan ku abdi sapakanca. Balas jasa kanu ngadongeng tur panitia anu ngarekabna nya. Kumaha pamirsa? Tah dina dongeng Mang Juha jilid 10 ayeuna naraskeun hanca dongeng anu kamari teh Haji Dul Majid jeung Arya Ketir keur lalatihan. Atuh pon kitu deui Pak Kubu jeung anakna si Gobar keur lalatihan di Gunung Cikuranya eta ngaantisipasi bisi terjadi peperangan nyata perang Salembur. Kumaha jujungna carita ieu? Sumangga wilujeng nyakseni dina Mang Juha jilid 10. Gong. Mama Haji Dul Majid jeung Arya Ketir diulik deui, diasakeun deui ilmu-ilmu panemuna jampe-jampe pamakena. Malah mandang latihanna ge nepi ka saolah-olah gelut gitu. Nyata bisi ngaantisipasi boh bilihna eta Pak Kubu jeung anak buahna nyerang ka Mama Haji Dul Majid. Ai Mama Haji Dul Majid mah henteu niat nyerang, ngan jaga-jaga mah kudu. Sabab ai ngaran-ngaran si Kubu neuteuli pisan hayang males kanyeri ka Mama Haji Dul Majid. Harita poe Jumaah Mama Haji Dul Majid keur latihan jeung si Arya Ketir ceuk Mama Haji Dul Majid. Bagja si Arya Ketir. Bisaan jurus-jurus manes oe. Geus katemong alusna. Kumaha kalau jurus ieu? Masih keneh katakis ku si Ketir pamirsa. Ari si Aki kalah ngabongohan ka abdi teh cek Arya Ketir sageusna nakis paneungeul ti Mama Haji Dul Majid. Oh, kitu tah oi. Alus. Kudu sigap, kudu peka. Bisi aya heak paneungeul arahna ti mana bae ge tah maneh geus tanghi. Eta oi tah bangkahna jurus Taji Malela teh kitu we. Oh kitu Aki, jurus Taji Malela teh jadi urang teh kumaha peka karena paneungeul teh ti jauhna jol aya tanghi. Oh kitu bisa. Tah taki-taki oi. Pang-pangna sajabana urang latihan teh. Apanan ngaran-ngaran si Kubu teh jelema anu tara puas eta mah ngarasa dosa malahan mah Aki oge ja geus ngepret geus nyintreuk ka anak buahna si Kubu nepi ka kekerepengan da nya tapanan Akina keur nyanding ajian semu gunting. Wah Aki atuh naha bet gitu-gitu jadi we kan si Kubu ieu nungtun masalah ke urang. Pamirsa sadaya pun carita eta ayeuna urang nyaritakeun si Kubu nu keur latihan jeung si Gobar di Gunung Cikuray. Si Kubu ngolah jurus guru kanu jadi guruna anu katelah Mbah Dongkek nu aya di eta Gunung Cikuray. Dilatih jurus-jurus pangrupa jurus-jurus kawedukan, jurus-jurus kagagahan kasaktian. Nyaeta ke ajianana anu matak saho teh ajian batu nunggul nu diwuruhkeun ku Mbah Dongkek ka eta Pak Kubu. Cek Pak Kubu harita
Nasa ada bangga teh. Diajar jurus teh kumaha ieu, Pak? Lagi nyanyaon sia. Urang ngarasa bangga-bangga kudu babali gitu. Apana aing akan diajar jurus mah. Urang kudu sabar. Pan maneh niatna hayang bisa ieu ajian buat nunggul. Tema teh cek si Gobar bagi rada mabok si eta mah teu boleh makal wae tua. Alah. Bapak kudu sabar. Ari diajar penca, diajar jurus mah bapak kudu sabar. Pan ujang oge ujang Gobar. Nurutang mah kumaha ecek mbah. Oh sia mah. Da saukur nurutan jeung nurutan hek diajar sakalian jeung maneh. Ngameh kawaris maneh ge. Wolos Pak, wolos. Ujang Gobar mah boga jurus ieu tina. Alah jurus teler teh aning Pak. Abok. Jurus abok ujang mah. Pamirsa di kubu terus-terusan latihan nyata ngalatih jurus ajian batu nunggul anu diwugukeun ku Mbah Dongke saban-saban peuting si kubu dikeueum dina cai palin didinya da pagaweanana si Ujang Gobar mah mabok jeung mabok we leuheung lamun teu beuki kana lada pamirsa ngaran-ngaran cicing di gunung teh atuh pamirsa. Jadi ngaran-ngaran kana lada jeung lapar wae teh hawa gunung pamirsa. Si Gobar teu sirikna unggal poe. Rujakan jeung ngarujak wae. Matis di ditu mah sebutna teh pamirsa. Anu antukna si Ujang Gobar nyeri beuteung. Pamirsa sadaya. Harita geus peutingna dikeueum tah si pakubu teh ku Mbah Dongke si Ujang Gobar mah bati lalajo we jeung ngagagasakeun beuteung mulia bakat ingku tinggi sawana nu antukna wanci nepi ka subuh si Ujang Gobar tutugupun ti imah maksud rek nyamperkeun kana eta walungan rek ngadon miceun pamirsa ayeuna miceun sote da baheula mah modal pamirsa kasal usaha menjadi lemes gitu teu nyadar dasar jelema nu keur nyeri beuteung jeung pagaweanana teler wae pamirsa si Ujang Gobar tutugubun teu kuat aduh abah teu kuat wah dukut jut teh kana pacilingan di eta walungan bagi ngagagasakeun pelenyun udud eta si Gobar ngahenen ngaheujeun eceuk pikir manehna mah geus sababaraha kecemplung ngan heranna eceuk ceuli si Gobar nganahakeun nah urang teh geus sababaraha kali pugucut tapi teu kadenge wae ngecemplung teu ngecemplung aduh wah aing ngisi gaib cenah ieu teh aya nu ngaheuyan ieu dieu ngaheuyan ieu cenah ieu aing ngisi geus pugucutan teh tadi teu kadenge ngecemplung eceuk si Gobar dina hatena teu kitu omeh we si Gobar teh kociwak cengkat di eta pacilingan bagi leumpang gada sosolontodan keneh akibat mabuk semalam pamirsa harita wanci geus aya haneut moyang katingali meltek panon poe ti belah wetan si Gobar nyampaikeun solenang sampingna anu nyolenang di tadi ti subuh di babawang ngisi barang disampaikeun lung kepluk mana horeng si eta teh nyangsang dina samping paingan cenah cemplung ngacamplung anjing
cacing horeng nyangsang di dina samping. Apa kabar? Cek si Gobar. Aduh aing jadi kurunya sehaji. Ini teh kacai pamirsa. Si Gobarnya nyinseran samping nutuina manehna latihan deui. Heat eta jurusna Paku. Nyerang kanu jadi guruna kambah dongkek. Takis habak ku bah dongkek kateungeuh si Kubu. Da maneh atuh lain kitu sia jurusna we. Kieu tah. Nak bisa ka dieu teh kana-kana cop-copot kelekna musuh teh. Oh itu nya bah. Oh lah bakal ada gitu berkukuin. Tah, boy. Kadi gak ngayung. Da mbah teh geus teu boga kejo. Pan maneh mah dilepak boga grosir. Ayeuna mah ngeunjeunna maneh balik anteurang beaskeun ka mbah. Nya? Mohon lah. Kuing bakal balik heula. Rek nganterkeun beas pagi kumaha ieu geus mahi moal ieu. Pikeun males ka nyeri kasih Duh Majid. Ajian batu tungguan nu maneh geus mojohna. Jung rek dipecahkan mah si sia nyerang eta. Si Mama Haji Duh Majid mojoh sakitu ge. Pamirsa. Paku jeung si Ujang Gobar turun gunung. Nu antukna hayang malas kanyeri ngan teu diengkekeun deui eta mah. Ai turun gunung ngaso sakedeung di imah. Langsung ngajogan ka imahna Mama Haji Duh Majid. Nu kabeneran di imahna Mama Haji Duh Majid teh kasampak keur aya si Arya Ketir, keur aya Mang Juha oge di dinya. Di joran kuduaan polontongna Paku pamirsa. Mama Haji Duh Majid di jero imah meneleng ka si Arya Ketir. Oi. Eceuk aki oge eta sarasana mah sora si Kubonya. Mohon aki. Gawat eta sora Paku aki. Ayo urang bijeun. Waalaikumsalam. Cager jago. Lain cager. Urang turunkeun deui hancak kamari oi. Oh. Geus padaha tuh. Gowo hampura we dewekeun. Bela masalah sae tidak lain tahun-tahun deui. Lain masalah kitu Haji. Ada digoreng deui salaku kubo wae. Dengeunah anak aing nepi ka dikepet ku sia kitu. Jika anta aing geus boga jurus ayeuna mah. Urang pegang bate jeung goreng lah. Oh. Ai hayang kitu mah. Babagi dicumponanku begini. Jeung goreng jeung si Ujang Ketir. Nya jeung sia atuh Haji. Galak. Oh, atuh sayanginya. Iya. Pamirsa. Paku ditarajang ku Mama Haji Duh Majid. Iya. Bos. Moblos nyingcek eta Paku dina tarajangan Mama Haji Duh Majid. Aduh, ngahakan angin euy panajang aing. Tekeuna nya euy. Si Puwu yang serikeun ka Mama Haji Duh Majid. Heat ayeuna bagian nyerang teh. Paku ka Mama Haji Duh Majid ngebeukeun dua beureupeuna sakaligus. Woi. Awas tanah ieu Haji. Ya, nyincak gajlong.
Mama Haji Dua Majid nyingkahan karena panengeuna eta siku hapuk eueuh nukeuna pamirsa. Terus gitu barang ngincet kaluhur Mama Haji Dua Majid teu nyangka pisan suku siku nyorekeng ka belah luhur sia kena pisan kana leungeun katuhuna Mama Haji Dua Majid. Aji jadi cek astagfirullahaladzim Mama Haji Dua Majid dia nyebut Haji kan ampun Gusti Ditano ya Allah. ditano ya Allah dibahas main mas ya heak plos dekena deui wae panangajan Mama Haji Dua Majid plok patakis pamirsa Nyingcet pada gagah pada saktingan ereh kolot Mama Haji Dua Majid teh sabenerna mah pusing kubu teh barang gitu pada pasang boy awas kepegeun harita Mama Haji Dua Majid make ajian teungeuh 1000 kabeh eueuh nu teu keuna eta teungeulan anu lobana ti Mama Haji Dua Majid ka siku pamirsa. Tapi na anehna siku tiba ngajagik jeung mundur ka tukang bagi teu nanaon teu tatuteuna. Ajian aing si batu nunggul. Eueuh nu teu ngakai Haji. Ajik. Eta Mama Haji Dua Majid geus nyebut ajik deui pamirsa. Antukna manehna istighfar deui harita keneh. Astagfirullahaladzim. Aya meni geus ajik deui. Witan kedua kalina ya Allah. Kedah kumaha abdi atuh ya Allah. Kedah kumaha ieu ngakalanana ajian si batu nunggul. Nya harita Mama Haji Dua Majid inget kana jimat teu teuleunana pamasrahan Mang Juha nya eta kain sosoehan Ka'bah teh apa biasa. Pamirsa inget kana eta Mama Haji Dua Majid kadawok kana pesakna digeupel eta kain sosoehan Ka'bah manehna mapatkeun ajianana tuluy yeuh rahmatna dieu kain sosoehan Ka'bah kuring hayang miteskeun yeuh ngagemporkeun aya siku asap duman duman ieu mah harita pamirsa awakna Haji Dua Majid karasa energi tarik sok siang yang nikahin wah ulah samatannya yang maneh siap kuaingnya gemporan segala jangan sok loba ngomong dulu siap cok patakis nu antukna Mama Haji Dua Majid eta leungeun anu dikeupeukeun kana kain Ka'bah teh hapak kana ping-pingna gepruk siku tepak depu kepret sakali make ajian semu guntingna kakon wow pamirsa sadaya siku harita ngajoprak ajian batu nunggulna dituar ku Mama Haji Dua Majid ngalangkungan karamah jimat kain eta geus kitu si Ujang Gobang anu nyambeurkeun arah bapak aing kunaon we bagi lumpat si Mama si kubu disangke apa bapak abah dekana naon bah waduh aing teu bisa lumpang sih aduh awas ya Mama Haji awas ya digoneng diakod langsung dibawa balik ke tempat kubu ku si Ujang Gobang pamirsa sadaya geus satepina di imah pak kubu haharegungan awakna ngadadak geuneuh
balas ku ajian semu gunting bagi katambahan ku karamahna tina eta kain sosoehan Ka'bah teh ya. Si Gobar anak itu namanya pamirsa kan jadi bapana. Manehna tuturubun lumpat kajeun teuing leumpang jauh eta mah ngajuk-juk ka Gunung Cikuray nyusulan Bah Dongke. Bah Dongke disamper dibawa ka imahna nu antukna diubaran si kubu Bah Dongke. Harita Bah Dongke nyarita, aduh make ajian nahaon ieu sia ku beut nepi ka ngajoprak bari hideung tudung dicabak pamirsa pingpingna jolong si kubu ngagoak. Bagi ngajogok ngagoak katong radinya sia nyabak aduh kaluhur sadik balah dieu wow lain eta kaluhur sadik balah dieu lain eta aduh katawak pisan kana bobogaan si kubu Jadi gede anjing. balah dieu tah eta Kenaeun. kakak kena aing aduh jabak eta teu pati panas teuing awak pengok sia tuyuan tergabrek ka era hayang dipanganyamakeun uleung aing sia eceuk Bah Dongke ka Pakubu. Langsung dibere ramuan ku Bah Dongke eta Pakubu. Sagara deui harita keneh pamirsa. Aya megenjang mulih-mulihkeun kaayaanna Pakubu teh waktu saminggu mah. Harita Bah Dongke nanya, "Cik sia teh ku lamun ayeuna ku cara badag teu meunang ka si Haji Dumajid, ajangan urang cara lemes. Sia lain gablek jimat teh eta. Aduh, menang mah. Aing teh boga tali pocong. Anu malapna malam Jumat Kliwon harita kabeneran pisan ya. Ayeuna ge malam Jumat Kliwon we. Cenah ka dieu ku aing taeunkeun." Pamirsa teu beunang ku cara badag nya maen cara lemes. Tah jelema teh kitu pamirsa. Saperti dina dongeng ieu Bah Dongke jeung Pakubu nepi ka niat erek nyantet nu ngaranna Mamah Haji Dumajid. Dina santetna ieu ngarangkungan eta tali pocong, Bah Dongke ngutus makhluk dukaji nu kasuluman jenisna. Pokona diutus sepikeun ngaheureuyan ka Mamah Haji Dumajid. Pamirsa sadaya anu mana kabeneran di imah Mamah Haji Dumajid teh keur dipondokan ku Mang Juha Arya Etia Nyi Kokom si Nini araya di dinya. Da Mamah Haji Dumajid oge ripuh tas sanggeus gelut jeung si kubu teh. Awakna lalung sep urah dipencetan ku Mang Juha teh. Nah, penting harita malam Jumat Kliwon. Sora anjing babaung tarik pisan. Aya naon ieu nya tuh? Ujang getih ceuk Mang Juha. Tong ngedah jauh-jauh teuing jang. Nya ge hidup geus remaja. Di dieu kumpul-kumpul kabeh. Larasan bapa teu ngeunah ieu. Pamirsa sadaya. Horeng si mana horeng nu diutus ku Bah Dongke teh nyaeta Kunti anu bungsi nemongan Mang Juha harita. Eta teh cocokan Bah Dongke anu berkeliaran teu kaparaban. Tah aya waktuna butuh mah ku Bah Dongke. Tah eta si Kunti teh nyaeta cocokan Bah Dongke anu dilepaskeun. Aya waktuna butuh mah digawe deui.
nyata susubuh heula make tali taun teh pamirsa bah dongke teh ngutus eta si Kunti seuwik cigiti di sakuilingna imah Mama Haji Dua Majid. Mama Haji Dua Majid henteu peka ada kaayaanana eukeun kakuras energi keur tatu nyaeta eueuh deui cara dirinya nu melindungi teh iwati Mang Juha jeung si Ujang Ketir pamirsa. Ujang cek Mang Juha kadenge bieu soal naon we nyi kitik kitu cikan ku bapak urang teh ujang jagaan si akinya nyi naon mep antosan di dieu nyi nya tong jauh teuing tim Mama Haji nyanyi sumuhun mep aing mep bade ka mana aduh digeunan akang bade neang kadua kadenge aya sogan nyeri kitik nya sagal nya muhun kade akang kolotrak panto Mang Juha keluar di imah Mama Haji Dua Majid bagi nulak cangkeng heuh naon yuk make jeung cicing kitikan sagala kuring mah teu sieun lamun maneh sieun kuring bakal wani mun maneh sieun tapi lamun maneh wani kuring mah sieun cek Mama cek Mang Juha bagi ceceleuweungan di luar kulunyung angin ngaheok jelek hareupeunana pisan bakang jeg hareupeunana pisan Mang Juha hampir-hampiran kapaehan hah cek Mang Juha bari leuwas ai di sidik-sidik Mang Juha teh bagi nginget-nginget wawuh banget nak pamirsa ka eta si Jogi maneh teh nu basa nemongan kuring balik ngarona nya geuning maneh ingat tah mana sih nah aya anjing kucing gitu si Kunti balik nanya damang cenah Mang Juha heuh cageun kuring mah nah aya naon sia panggil jeung aing kieu apaan kuring hayang balas dendam ka sia ngana panggil jeung sia da aing mah dititana hoyan Haji Dua Majid tah samemeh ka Mama Haji Dua Majid jeung aing heula sia maneh dendam naon ka aing ai kakek sia poho aing udak-udak sia bu aing yang sangat usia dari tulungan pohon ayo poho eta teh maneh wow sia kana kumaha deui kain Mang Juha pamirsa bangsa tengah luas jeung geumpeur dituna make nyebut tuk tulung nanti tarik teuing kasieun Mang Juha jadi malikuan barang si Kunti eta rek ngaganggu Mang Juha nyingcet plos gabugan si Kunti teh teu keuna katinggali tongongna melomo kaput pamirsa sadaya abong-abong Mang Juha jelema lengger aish anjing abongna melomo astagfirullahaladzim ya Allah kudu kumaha ieu ngan inget kana beja cek lobaan jelema cenah lamun panggil jeung mau kitu kudu daek ditakanjang bukannya gede si Kunti malik deui Mang Juha geus nyompak ditakanjang oh my god si Joni cek si Kunti bagi mempeun carang teh duh gede sok sia bek kumawani mah ku aing tah temu deuleu bogaan aing deuleu ku sia aduh sok deuleu bagi deudetan deuleu ku Mang Juha di deudetan Mang Juha ku laweun-laweunna si Kunti anu kepengkeun teh dibalikeun eta bobogaan Mang Juha dicocokkeun ka nu molongo dina tonggongna
pamirsa sadaya. Cek si Kunti kumaha bagi jejegitan. Panan dina tongkongna teh sok aya ka jiluk bilatung pamirsa. Aduh. Bilatung aing disangka upan eta wae na nyanggut. Eta nyanggut. Sanggut kok ae si Juha. Aduh. Kenapa? Kabur pamirsa eta si Kunti. Mang Juha bagi geuleuh ngalaanan bilatung dina bobogohanana. Aduh. Nuhun. Apen. Nuhun apen. Apa? Maneh multifungsi bagi di gobaga we. Sajabana ti nyegemakeun Nyi Kokom teh, Kunti oge disugemakeun Gusti. Nuhun apen, nuhun. Serbaguna. Bos di calana deui Mang Juha pamer. Tok kalau terak pantau asup deui. Alah, aya naon mep nembe teh? Ah, henteu. Henteu teu aya naon. Alhamdulillah biasa ka atas ku akang. Sok ayeuna mah geura tali bra ujang ti bra. Bapak mah rek di kamar sebelah ditunya jeung mahidep. Mohon Bapak mohon kacai wawasuh teras wudu Mang Juha pamirsa. Bos, apa jadwal apa malam Jumat pamirsa? Salam. Di mana? Di mana? Geus biasa deui saban-saban malam Jumat Nyi Kokom jeung Mang Juha mah nya. Tah aing tah. Di mana? Nyi Kokom barang dek sataeun jeung Mang Juha leuwasna ka cida Nyi Kokom. Ningali bobogohan Mang Juha anu tinggalin aya bilatung teh. Bilatung Kunti. Alah, Mep. Eta naon gila pegaku eta bobogohan Mep anakan. Manya jo anakan Mep. Nya naon ieu? Kira urang wasuh deui. Indit eta diwasuh deui ku Mang Juha pamirsa. Wasuh beres balik deui ka Nyi Kokom nya kitu teh pamirsa. Maklum cek ayah, cek ayah. Cek pribados oge Mang Juha mah lain jago gelut tapi jago kieu. Kunti bae geus sieun. Pamirsa sadaya. Beun heula eta Mang Juha nu ke sahabat temon jeung Nyi Kokom. Urang ngebokeun isi Kunti nu balik deui ka bah dongkeng. Yang sulam. Ya. Eta karek tapi Aduh, aya naon nya bakal lompat ka dieu dikehead. Aya naon sih lompat teh ka dieu? Ampun. Ampun, Bos, ampun. Teu sanggup bae di ditu aya si Juha. Sieun naon sia ku si Juha. Aduh, bobogohanna eta nyaplukan bilatung dina tongong geuing. Jahat eta si Juha aduh. Bobogohanna ampun. Lamun geuing hirup kene mah hayang tambah jeung si Juha teh teh. Anjing kasau ai. Ampun, ampun aku gini Bos, ku gini pamit balik. Gelepar. Teu sanggupeun pamirsa. Tas si Kunti. Nu antukna bak dongke nyayagikeun deui jurig sejen hagita ngondang. Kundewo. bisa. Wah, ya naon dia ngondang aing dodo. Aya tugas naon baku kawing wa? Kieu wae kieu. Ieu teh si Haji Rumadin nu ibadah ditebus sia su. Nasina baeuh beuteung nanya. Ongkosna mana? Tah mangga ngaleueut heula. Ngopi heula sasajen caritana pamirsa. Mana horing paingan nya pamirsa. Aya istilah sasajen heula teh jang muruhanana nu mangrupakeun gaji atawa naon buruhan ke bangsa kitu. Paingan. Loba masyarakat, loba halayak ramai anu menyebutkeun sasajen para jurig si horeng kitu sabenerna mah nganuhunkeun ka bangsa kitu nya. Naon teh duit leuleueuh mun di urang mah. Kitu tah pamirsa.
bagelanya cekap piti pribados pun aya Dani Haji Sona dina ngadongikeun Mang Ju Haji di 10 upami ecek kata-kata bijak teh mah jangan bermain hati jikalau kamu tidak hati-hati. Aku sih yes. Geus ku hate mah eta paku nepi ka belaan guguru belaan main santet naon masalah hate. Geus ngeunaan kan harga diri nepi ka cueur grosir, cueur desa, cueur sawah parusahaanana. Demi naon? Demi harga. Cak pribados pun aya Dani Haji Sona, cekap bae nyakangan dina Mang Ju Haji di 10, tepang deui dina Mang Ju Haji di 11. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.